Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing wargi sadaya, mugia aya dina kaayaan sehat walafiat. Simkuring Odilia jeung Hasna bade ngawartosan warta pangenggalna ngeunaan COVID-19 dina sababaraha negara Asia. Hayu urang kupingkeun informasi salajengna. Seueur nagara di Asia ayeuna nuju ngalaman kanaekan kasus COVID-19. Kanaekan ieu disebabkeun ku nyebarna sababaraha subvarian virus nu enggal, sapertos NB181, XEC, JN1, sareng LF7. Kaayaan ieu nyebabkeun kawaspadaan ti pihak kesehatan sareng ngajantenkeun sababaraha langkah pencegahan diperyoogikeun deui. Saterasna di Hong Kong, kasus COVID-19 tos naek di bulan April. Otoritas kesehatan nyarankeun sangkan kelompok resiko nyandak vaksin booster, margi virus diperkirakeun bakal aktif salami 1 dugi ka 2 sasih kapayun. Di Singapura, kasus harian naik dugi ka ratusan, utamana alatan varian NB181. Jumlah pasien rawat inap oge ningkat, kalayan rata-rata 350 orang unggal dinten. Sedengkeun di Malaysia, sanaos kasus COVID-19 masih aya, nangging kaayaan masih dianggap terkendali. Kemenkes nyebatkeun ti awal tahun dugi ka ayeuna aya 11.727 kasus sareng tren anu terus nurun. Para wargi sadayana eta warta anu tiasa simkuring dugikeun. Sanaos sababaraha negara ngalaman kanaekan kasus. Urang sadayana kedah waspada sareng ngajagi kesehatan diri sareng keluarga. Mugi pandemi ieu enggal rengse sareng sadaya nagara tiasa pulih kalayan sae. Hatur nuhun karena kasempatanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.